geus ngait dina pikiran. Kacang asin, kacang asin, asin sate diuyahan. Abdi isin, isin nama, isin nuduhan. Kacang wae kacang turus can daunan datang wae sugan tulus lalaunan kenyang mang meme. Kikinciran dina bale kamu nih sarang campedan sisiliran terusai mang memen istuni sapandak kieu kolocoran kolong merah mana kaya dari yang riang bae kok kasodan kok goleran pemipalai tiang bae geningan.
asin kacang asin asin sate diuyahan habisin isin nama isilna kunuduan pajar maneh reka huma kacai ngajingjing kandi pajar maneh reka runya lami-lami nanya dia rinik rincang long mari muka sorangan sidik pisan abdi mah yang sumenar sareng sorangan wayang mana wayang pongawaya mending mana hoyong eta sadayana paujang muhtar dipasang dia hade malar ketinggalan saya sabab keur kabebene kembang ros barang tawi soca tiap katileng kageget jeung kamemut katresna sinupaheut kembang rosbeh hiji ciri kertotan
sasi ribaturun pangjurung atimu liwung tersulur bisa napung ke dipasang di hade-hade malah katingal nasae sabab meukeun kabebene kumbang ros berang tawi soca tilam katina kageget rejeng kamemet katresna sinu paheut kembang ros barang hiji ciri kertotong deh mekar mah kasih manehna gumulung sekujur tangtung kembang ros
Mugi masing kapieling rek wakjama satara basna nembrakeun mah sikat tresna ngedalkeun mah gambaran cinta ngedalakeun gambaran cinta nu sesapikeun lasna nu manis nu sesapikeun lasna ditaksir mun salangkung sahanu mah bakal nyangka ieu ukur ngopat pimohalan kitu mung manusia kitu nuria nyebatna Mang Memet kitu nuria nyebatna ye padahal mah diri abdi rumaos mah kabelit hati kumasa mah kepandang rasa nu manis kumasa kepandang rasa yakin to sele jajaten yakin to sele jajaten Thank you.
tukang moja cimaneta tanang waninya harapan musuh nu arek ngajakan rusuh tapilna moja cimandi teu nembongkeun loba ilmu sanajan mojang geulis saban poe sok ngaluis takram sage saekudang dosanana katambah sae basana bubuhan mojang latihan kana ilmu bela diri pasagi karti temawadi dina zaman nu katukang moja cimaneta tandang waninya harapan musuh nu arek ngajakan rusuh nembongkeun loba ilmu sanajan mojang geulis saban poe sok ngaluis hengket mojang cici mandir istu kumaha takram sage
pasti kerasa mangsa keur ngora sok resep pisan nyampur manehna hujan jeung poe teu karasa komo sugeman keur panganten sok direndengkeun jeung didangdanan di supeniran ku babaturan sapeting jeput na hiburan lamun geus tamat peuting harita rek nyang hareupan ieu peuting isukan pikir jeung hati iya berpertanyaan goreng panganten di malam asoy mani asoy iya anyar panganten mani asik aduh kumomun hujan mani asoy iya anyar panganten goreng panganten asoy asoyan setiap zaman nu rumah tangga pasti kerasa mangsa keur ngora sok resep pisan nyampur manehna hujan jeung poe teu karasa komo sugeman keur panganten sok direlengkeun jeung didangdanan di supeniran ku babaturan sapeting jeputna hiburan lamun geus tamat peuting harita rek nyang hareupan ieu peuting isukan pikir jeung hati ieu bet pertanyaan goreng panganten di malam asoy mani asoy ieu anyar panganten mani asik aduh kumomun hujan mani asoy ieu anyar panganten goreng panganten asoy asoyan
Asoy asoy wa iroma iroma atoya saro iwa musawai pilwaro iwa musawai pilwaro ikan gabus dipotong 5 yang satunya dideng deng 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 yang satunya dideng deng orang bagus kayak Arjuna kantong kosong dijembreng jembreng kantong kosong dijembreng jembreng Ijo podong rambutan nasi kering kolong jembatan nasi kering kolong jembatan apa jodoh apa bukan asal sering kelihatan asal sering kelihatan iroma atoya saro iwa musawai pilwaro iwa musawai
leleyan sareng abdi jika moal tepung deui bisa dipoek kemari duh junjuna
iraha patepung deui tepung asih sareng abdi nahapeut luas katida kabdi teu mirosea. Pileleyan sareng abdi jiga moal tepung deui bisa dipoe kamari. Sugan isu tepung deui rek nyamper dina handeup